salajeng apa hoyong gaduh anak manfaat hoyong lamun ibu bapak hoyong gaduh anak anu manfaat ulah suul adab kanu mereel tak iya iya ngeulingin keur ayeuna keur zaman ayeuna teh tak iya aya tahlil beuki geura aya berjamaah tarat jadi orang ku tetangga tahlil aya cok pangaruhna aya kurang berjamaah teh da aya nu kitu aya nu kitu Pak bedil paruksak pabilihan naon akhlakna cok kumaha bedilna bedakeun ka salaki bedakeun ka dulur ka adik ka lanceuk ka abdi teh nyaah ka akang dewasa abdi ningali akang cilaka ulah hujung di akhirat di dunia abdi teu ridho ningali akang cilaka atuh kumaha yuk galaunan urang pasrah sadrah ka Allah nuturkeun naon parentah Allah lamun geus tumanina lamun geus bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah ajak anak ka majik ajak anak ka majikan lantaran naon urang sadaya apa teu apal teu nyaho hirup bae di mangsa teu isuk teu pagetok geus beak mah waktu hirup urang di dunia rek ngalahkeun saha coba bapak mau teh heula ninggalkeun anak can pati masagi rek saha nu ngadoakeun bapak isuk ka jero kubur indung teh heula mau ninggalkeun anak bodoh rek kumaha budak ngadoakeun indungna betul laras tidak mata muhadama in kotoran amalu di mana-mana maut bani Adam putus kabeh perkara amalna illa min salasin kecuali tilu perkara sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u tilu perkara nu bakal menguntit urang nepi ka liang kubur cek sementara anak anu ku urang dibangga-banggakeun eta teh lamun nya sote aya ingatkeun ka urang menyampak manehna hatena takwa ka Allah nu mawi mumpun urang boga waktu mumpun urang aya kene kesempatan ayo budakkeun rasa kepedulian supaya urang boga anak anu soleh supaya urang boga pasangan panggilan al-Bantani atau kampung atau tersana lainnya kami anak Jamis yang mereka tersana Bapak Kiai Haji di sana terbaik di waktu sudah tepat oleh dalam bukti kehormatan Nabi sangat berkenan maka kasadaya ibu bapak jamaah sadaya siap cekil siap mengobrol karena jual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه
وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bahadur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, syekhuna mukarram, anu hadir di naungi ayatnya, moga-moga sadayana aya dina ridha Allah. Alladzi lam yudkar ismuhu, tetapi teman-teman nirana rasa hormat takdim terhadap pemaratana. Moga-moga barokah ilmunya, moga-moga barokah yuswanya, barokah turunannya. Ais mengambil kepayung lembur, kepayung negara. Pemirsa, Bapak Guru, Bapak Lurah, dua anak, alhamdulillah unik ieu urang disaranganku para pupuh lembur. Nuhiji Bapak Guru Desa Cisurupan, anu hiji Bapak Guru Desa Cisero. Mudah-mudahan kasupingan dua anak dan rahmat barokah bagi urang sadayana. Wasilah urang tempel mariung jeung jami-jami amal saleh ditudulan ku pangarsa Bapak Babinsa. Urang desa tempel mariung sareng guru-guru urang, dulur-dulur urang. Kaya ieu wengi disaksikeun ku cai hujan anu lungsur dina wengi ayeuna, muga-muga tiasa mungkeun manah urang dunia akhirat. Kalian urang sadayana ngabungkeun mamanahan urang lillahi ta'ala. Muga-muga teu pati-pati wengi ieu ditompelkeun kalangkungan acara Sohibul Bait, Sohibul Maqasid, pangarsa Bapak Jajang Deni Laras. Mudah-mudahan barokah kangge mugaduh maksa, barokah kangge anu tempel ngariung sumping ka ieu patempatan. Termasuk abdi ka dieu muga-muga nambihan dulur, nambihan wargi, dana suwargi di dunia, para akrab dugi ka akhirat. Para sepuh sadayana, hormatkeun isim abdi kalayan pribados kumawantun nyarios payungan sadayana. Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani kata nyarios langkung tebih pamadak di payun moal aya nu kasinggung, moal aya nu ngambal, moal aya nu putuh cak. Lantaran sifat jalmi sok aya pohona, sok aya hilafna, menawi bisi kacaritakeun ustad-ustad ge kitu tah buku atuh mah kitu-kitu ge. Nah, janten mugia dina kalepatan sing janten pelajaran kali urang, dina kaleresanana, dina leresna, dina benerna, moga-moga sing janten cacaan hate. Tung kasadayana teu diwincik dihiji-hiji. Sabada ampe urang dipependek hate urang sadayana, malah mandar janten landong pangge hate urang sadayana lahir batin. Pangarsa Bapak Kori, moga-moga sing janten landong pangge hate urang sadayana. Lamun aya di antara urang anu hadir dina wengi ayeuna nu kitu dama, moga-moga dina mangkeun. Lamun aya nu hadir di antara urang sadayana
untuk diruntuh buka susah moga-moga dibentos kabinnya zaman aya nu hadir dina wengi ieu di antara urang sadayana anu rupok hate sempit dadana moga-moga makhrajan diberi jalan keluar ke Allah khusus kangge panganten sunat Ananda Muhammad Restu Febrian Mulyana opatana lima ngaran mudah-mudahan yang barangkali sabada dirikan bersih zahir batin dan barangkali anu soleh nyerap kana hate-hate di mana wae ieu barangkali hirupna mukimna mugia biasa ngawurkeun kamanfaatan sanes bukul nyengitkeun ngaran kitu bapakna katut biasa nyengitkeun lembur kelahiran disarangan ku pangarsa pun guru di dieu mudah-mudahan pemaksadan utamina doa pangarsa bapak jajang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, jelas ya ka kuping sonten? Jelas. Pilih teh ka kuping mah ngawis we nya. Mohon. Kalayan ngiring bingah pribados ngiring deudeu doa kanggo ka pakarsa bapak jajang. Nu parantos ngalaksanakeun sapolih kewajiban ngalaksanakeun khitan. Aya khitan teh nyaeta neuteuk puluh anu aya dina anggahota jalma utamina dina kemaluan sabada di khitan mudah-mudahan ieu murang kalih dina nutruk galur sunah rasul nuturkeun milah Nabiullah Ibrahim alaihi salam tiasa tumaninah tiasa istiqomah nicak dina sirat anu bener janten hamba Allah anu kafah dina ngamalkeun agama Islam amin ya rabbal alamin mangpon hujan sadayana sabada nembe urang dideuleuan ku aosan suci Al-Qur'an uang halutan dari hate urang sadayana ku aosan shalawat bios aosan shalawat bios da jalma anu nguping shalawat nu ieu muga-muga hatena diruhaikeun Kang Jajang kantos ngaros Ustaz aya ruhai teh naon dibejakeun pukula ayeuna pakares aya ruhai teh nyaeta sesak seuneu nu ngagetur biasana lamun urang ngaliwat sok dinaonna sok dipareuman seuneu ngageturna tinggal naonna tinggal ruhaina tah jadi ilmu urang iman urang pada ruhai ge ulah bantuan ada cak pada ruhai ge ulah parem ilmu urang sanajan teu loba cek tadi ulah Allah apa ceuk heran kula teh ilmu urang sanajan teu hurung teu betul asal aya ruhai mudah-mudahan biasanya angan hate sorangan gampang nyangan hate batur mah nyangan hate urang bae ceuk heula anak sorangan terus gitu gampang nyangan batur mah nyangan urang we jeung kulawarga urang konteks Al-Qur'an nyaurkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro hei jalma-jalma nu ariman iman urang iman Pak kok dak iman hayangannya apa bapak-bapak tokoh ayah jalmi apa ayah ditanya tanah mawar disebut patung dah utuh Pak kadang kawal paslo bu ruhani ke ibu mah Numantak kurang cuhun ke wengi ieu ka Allah moga-moga aparinan ilmu manfaat ngalangkuman lisan saha wae muga-muga sinjanten ilmu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad upami urang dieu dina sasih mulut dina sasih Rajab sok maos al-barjanji atau nabi kitab debat selama sasasih ngeliren-liren moga-moga si'ad barokahna ya tawis nu
sok nyaos teh ternyata qasidah burdahna teh Salatullahi malahat kawakib versi 7 Mei berada di Dahai Rawahu Syahrutan. Raskeun wios abdi tadi tidak wios suatu eueuh jelema di dieu meni pageyek-geyek di kana inang lalu karena ge hujan aja ayo hujan dia mana sama pageyek geyek kades ge asana kades penting ieu bernama nuturkeun hawa nafsu meni keneh pageyek-geyek jeung pamajikan. Oh, mati dia mah. Usum hujannya, usum halal, jadi sebab pengarusannya. Masya Allah. Si tidak dia mati dia. Mana hanya orang dia kerennya. Wal poet, peludan kan tiga nanti. Atau nawan dari usum tiris mati waktu nawan. Peludan. Si simbol. Oh, tinggal diajengan gitu di simbol dong. Tuh lah bila hati Allah. Yang kamu nyawa ini, menjadian. Mana jual malungit? Ayah. Apa nama jajan? Jangan budak. Esok hari kalau mau hajat kata ketika tinggal esok saya balik coba. Ada kesalahan saya aman coba. Ayo usung tiris kita pengarsa.
Ayah udah di dia. Ya roda kau ciamis, berisaput jeung sasakon, ngatudan kerusung tiris, mendingan hidup baigon. Ayah udah. Soor, ayah layak udah naon. Ayah udah. Bismillah. Jawa usum diri kita pangrasa tuan cium la ilaha illallah ngaku naon ubarna aja man ukur hulang ke ujung teh pamaratina pambaru kulit mundi eta kahujanan sasara pinu kapinu papu sisero bulan uling dan sorangan bulan guling eta bulan guling asik kobak sok nyarang bisa satu baca dia mulai kali balik ada apa yang penurutan penasaran sing sarehat Amin. kurang kali kurang sing daun sing salon hoyo gaduh kurang kali soleh manan iya pengerasa pajakan ya iya ngayakin acara seperti iya lain rek tujuh pria tak kabur tapi rek kumpul doa dinu jadi dulur para yang kami tetangga ke perjalanan proses ngegedekeun anak dina asuh ngadidik anak lantaran sifatna doa mah nya eta manfaatna hiji keur nu hirup dua keur nu maot kan pernah nu maot butuh doa nu hirup oge butuh doa maka urang kudu silih doakeun gitu cek kita silih doakeun urang da teu meuli ieu doa mah cek teu nganjuk ieu doa terus gitu. Ya Allah ya Rabbana, abdi ditepangkeun sareng dulur-dulur abdi urang Cisurupan. Moga-moga ieu jalma ketepang jeung abdi katut jeung abdina nu naon lakokot pinuh ku dosa tiasa bebarengan lebet kana panghampura Allah. Kempal dina kariduan Allah. Puncakna nyaeta Allah ngahijikeun urang sadaya komo nepi ka jadi tatangga di surga. Amin. Cacak di dunia, mana imah? Atuh eta deket pakuhus, namun mending atoh eta urang bangga nyebut imah deket saha. Deket ku agul, cek komo isukan di surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah iyalah diantarana pamaksa dan pamersa Bapak Jajang kumpulkeun urang sadayana yakin pakuhu abdi mah diantara nu hadir aya kasih Allah. Aya ngan teuing nu mana jalmina da disamarkeun ku Allah. Gitu. Teuing nu keur diharudung sopan hejo keur. Teuing nu keur ngepluk udut. Ngan nu pakuh tu pasti ada kekasih Allah anu eta jalma teh hatena naik ka Allah sehingga doa urang diijabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para sepuh sadaya abdi sumping ka dieu daya sanes ngajabi hiji silaturahmi. Muga-muga silaturahmi ieu sanes kumpul dohir urang tapi oge batin urang. Dina pada acara rapi abdi uih di ka Ciamis ibu masing-masing aktivitas deui tapi untayan doa akan tetap terucap sehingga rek wawuh rek henteu rek wawuh leket rek wawuh saliwat urang tetap silih doakeun. Insya Allah sumawona urang kasuhibul bet pangarsa pajajang sanes ngumpul putra pajajang mudah-mudahan putra sadayana urang dieu nu hadir nu teu biasa hadir dina kanan sadayana digampilkeun dina proses ngadidik urang kalih anu saleh. Sakur jalma muslim pasti ngagaduhan cita-cita hayang boga anak anu saleh. Ulah komo
geus boga anak nu can boga anak ya tanya hayang boga anak naon hayang boga anak soleh terus itu ulah komo nu geus kawin nu can oke dan ulah komo nu geus kawin nu can kawin oke ditanya mah hayang boga anak anu soleh nu mawi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwaj wa dzurriyyah qurrata waj'alna takmin nu mawi jalma iman mah dina hatena teh aya roja diserangan ku ikhtiar diserangan ku kasabaran maka hiji hirupkeun roja dina hate urang hirupkeun harapan eueuh deui pangharapan liwati ka Allah la ilaha la maujuda la ilaha illallah la ma'buda la Allah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda la Allah ya Allah abdi pasihan supados abdi istiqomah ya Allah bantuan ya Allah abdi pasihan supados maut husnul khotimah amin saha wae jalmana naon wae pagaweanana naon wae latar belakangna nah eta rakyat atawa pejabat pengusaha atawa petani padagang atawa pembeli eta marek cacah rek menak KBG hayang husnul numawi dina proses ngagedekeun anak dina proses ngadidik anak hiji tancepkeun canggrekeun dina hate yen uli pangharapan kecuali miharep ka Allah Subhanahu wa taala naon maksudna yuk Pak Bu anak teh pantitipan tong daras ari anak teh amanah ti Allah sakur amanah pasti bakal ditaroskeun daras sakur amanah pasti bakal ditaroskeun nah ibu bapak teu ngimplong ka dinya teu ngemutan teu kurang bahwa suatu saat bakal aya hiji waktu pertanyaan ka urang maneh baheula diamanahan ku kami nyaeta anak maneh maka anak ieu ku Al-Qur'an oge dinas dina Al-Qur'an aya anu jadi qurrata ahyun aya anu jadi fitnatun aya anu jadi zinatun aya oge anu jadi aduh kari-kari urang Pak di pasrahan anak kari-kari urang Bu di pasrahan anak aya nu hiji aya nu dua aya nu heueuh jeung sabjabana loba minimal 12 abdi sepuh upami aya pangarsa 14 Masya Allah aya sadayana nu aya 8 mantunkeun opat Masya Allah Masya Allah abdi upami aya sadayana 13 nu aya salapan Bu eta urang ngagedekeun anak nu hiji nu dua nu tilu nu opat nu lima nepi ka 12 neme nu 13 nu 14 neme capekna sami teh
nitip diri abdi, abdi nitip turunan abdi lantaran abdi sadar mung sakadar kapasrah, mung sakadar kapasrahan. Abdi sadar sebab abdi mung sakadar katitipan, maka titipan ieu awalan wa akhiran bakal ditaoskeun ku Gusti. Maka lamun urang nyemutan kana pertanyaan eta Pak, moal aya sadetik oge nu ngaran kolot ngalupaskeun perhatian tina tindak tanduk menjadi anak. Moal aya kolot anu lupas tina naon, ngalupaskeun perhatian tina menjadi anak. Yakin kolot bakal sataker kebek moal rela kalengitan waktu sakotret saeutik demi mempertanggungjawabkeun amanah isukan di akhir Pak Bu sadar kadinya cuk ibu teh lain sama ada anak aing eceuk ngalahirkeun tapi pan eceuk ge moal kembung lamun teu dikompak laras hi pancuk urang Garut ogena hari Indu cek ibu anak aing ieu eta mah lamun ibu ngarumasa ngayakinkeun yen eta teh anak ibu teu sapur nu kawin baroga teu sapur nu hamil ngalahirkeun buktina aya we nu naon aya anu kaguguran aya anu teu gaduh putra estu sanes kanten nu aya di ieu alam teh tersaning maka urang ulah ngaku-ngaku tapak damel Allah ulah ngaku-ngaku ngabogaan tapak ulah ngabogaan tapak damel estu angin Allah mengarsakeun ciri bukti awewe keureuh loba tapi awewe nu boga anak oge aya kodratna awewe memang ngalahirkeun kodratna awewe memang hamil keureuh teu kau kacolok anu keureuh bae ini juga ucing tapi teu sakur awewe ngalahirkeun eta teh bentuk tina kersaning kakawasaan ujian keur urang sarerea keur jalma nu berpikir nyaeta bener teu aya hiji kajadian illa biidznillah dumasar kana eta bawa hate urang ulah asa boga urang anak teh Pak ulah asa nu urang anak teh ceuk estu ukur titipan awalan wa akhiran ditanyakeun ka budak sarenghap nate dikumahakeun menjadi kolot maka pesen abdi termasuk usi nafsi bitaqullah termasuk ngasihatan diri abdi pangheulana moal keur batur keur abdi heula menjadiosna sing sieun sing hariwang nalika urang ditaros ku Allah pangkumaha maneh ieu joledan tanu jadi anak hayu we ngurus dohir sementara batin teh diperhatikeun di kalangan urang menjadi kolot loba kolot nyaeta talobeh lain sayur ai talobeh teh nyaeta lalawora ai talobeh teh nyaeta caliwara ai talobeh teh nyaeta lepas tina perhatian terlalu fokus kana perkara nu sejen sehingga ninggalkeun perkara anu pokok kewajiban ku anfusakum wa ahlikum bisa ku anak bisa ku kolot baik pegawean ku kolot bisa digawean ku urang sebagai kolot urang nyaeta naon teh ageun ngadidik anak wasiat takwa ka anak teu bisa ngongkon ka batur nitah ka batur bo matak lamun di lumur urang aya ustad guru naon Namun tak lama di lemur urang aya ustad kudu naon? Kudu ato. Bisa nyuparkeun kewajiban urang salaku kolot tutu wasa anu bodoh tutu buah kana kok ni miwar meta tulung ka ustad. Da kitu teh geuning aya ustad
pas kebawa beruntah nu soleh asuh nu bangun asuh urusan sajadah kebantuan atuh Pak urusan sajadah asuh urusan haram jadah ketika aya hirup anyar hirup ngalahirkeun asuh ketika aya meninggalkeun alam dunia nu maut eta lamun di lembur aya ajengan aya ustad pomo nu anyar mukim anyar datang di pasantren yo naon ngaranna teh manfaatkeun ku urang lantaran di lembur jalma nu ngarti kana agama heueuh Pak rek saha mimpin kana ibadah rek saha mimpin dina hal muamalah nunuduhkeun bener jeung salahna caca aya ge urang salah keneh bae komo lamun Pak Bu butuh ka ustad butuh maka lamun ece butuh ka ustad haik di lembur ieu aya masantren dukung ku sararea bila perlu naon nyieun pakuwu teh nyieun perdes pe urang nyieun ka alusa lamun aya masantren di dieu biayaan ku sararea budak pintar budak cerdas budak geus masakit ari ka lembur bangun lembur SDM na gunakeun di lembur ieu mah kadang-kadang budak geus pintar budak geus mungkin ka ala tenagana geus mungkin ka ala ilmuna pan mungkin di lembur batur ai lembur sorangan kahiuman bak mata panggil mudah-mudahan putra Kang Dani menjadi ulama milih yang tapi sama masantren mudah-mudahan jangan jamin manfaat memang masantren teh kudu kana jadi kiai dasar lagi bisa para berkat nu masantren teh memang teu gawe jadi kiai ngan minimal lamun geus paham kana ilmu agama pe erek jadi prajurit kaos babinsa bukan kapan ningali erek jadi kades mangga lamun geus aya dasar agama yakin ketika jakal jabatan moal kokomoan ketika boga tanggung jawab moal poho karena nawan karena tugas ketika boga harta ingat sakuruling sagigireun harus tukang boga harta ketika boga tenaga ingat lantaran aya dasar agama Pak Bu yuk titipkeun mimiti urang penting ayeuna urang titipkeun boh diri urang boh anak urang muga-muga henteu loba bijaksa teu bijaksa ridho ibu capek teu kapake Bu urang ibu teh hese barang tuang peuting teu ti brasare ridho ibu lamun ece nanti lamun ece lamun bapak capek gawe teu kapake चलते हो मेरे के जाता हूँ जाने दहरे के घर के जाता हूँ ngerti itu apa yang sudah nawe capek gawe bari teka pake jadi kan sopoh capek gawe bari kurang sare capek gawe bari teka pake wayahna bongan hari-hari bo ayah ibu gawe naon capek gawe teka pake ayah kalau capek gawe teka pake menang ngurus budak teleutik komo eta ibu dimiti ojo mabok naon weureuh sampo jagreum terus dikerok salaki urangi teh seueur minum heula bareng teh eta nya pamajikan teh urang weureuh sampo jagreum nyirah ngaranna la ilaha illallah awal kehidupan anak capek kasusah menjadiin capek kasusah menjadi induk capek gawe teu kapake menang hanya capek 2 tahun disusuan leres 2 tahun disusuan Gusti nu agung ketika ibu rek sare oge
hararese barang keluar oke hararese la ilaha illallah geus lahir geus budak umur 2 tahun teh aduh rek barang gawe ge indung hararese teu kau indung rek injak ceurik jeung ceurik budak teh macet kece geus atuh urang leweh wae kapan ieu maneh teh hese teu isuk teu beurang teu sore indung rek digawe ge hese biarlah merana biarlah merana wah saya kok ibu diharumpung gitu tak capek gawe teu kapake nu kumaha zaman kiwari aya kolot wirang gara-gara anak aya kasus kolot wirang gara-gara anak aya kasus kolot gering gara-gara anak kolot bangkrut gara-gara anak ukuran dunia geus nyesek kana hate sempit dada rumput hate pusing bayun yang harudang eta di dunia nu paling bangkrut adalah bapak bakal bangkrut di akhirat nalika amal budak beda jeung bapak akhlak budak beda jeung bapak padahal kesempatan ku Allah dibere kabeh ogenan buktina hirup jeung huripna otak jeung kutubna hate jeung rasana mun kunaon teu dieusian mata tugas kolot nyaeta padada besar ya aing tugas kolot nyaeta nu hiji usian akal anak ku ilmu supaya cerdas secara intelektual. Kalau anak kurang cerdas secara intelektual, insya Allah dia akan menjadi pemain utama dalam hal pembangunan, dalam hal muamalah. Bukan pemain figuran. Buktinya, tinggali dulu kurang. Menjadi kubu, menjadi sekdes, menjadi babinsa, pemain itu. Lantaran naon? Akal aya ilmuwan. Cukup sakitu, henteu. Teu cukup akal aya ilmuwan. Usian hate ku iman supaya cerdas bari bener lantaran lamun jalma cerdas tapi teu bener rusak alam dunia betul bener tapi teu cerdas keak dikekeak laras yuk supaya ibu bapak teu nalangsa isukan di akhirat ridho ibu bapak papisah jeung anak di akhirat ridho ibu bapak ningali anak dikusruk dikosewang karena neraka ridho moal aya nu ridho sanajan bapak ge saruana teu pati beuki kana berjamaah sanajan bapak teu pati beuki kana berjamaah di masjid sanajan bapak belang betok kana salat moal aya kolot nur ridho untuk anak kana neraka betul kama bola meduri Sahanurela
Raos teh. Mana paraosanana? Hujannya. Oh. Rencana hari kemuna bari tunduh mata. Kata Muhammad Restu penting-penting kemudak ngetik ya. Ke umur 2 tahun. Kemudian dari susuan teh. Penting-penting. Lewat ceurik. Kumaha itu nak? Sekarang yang selek Rahel. Kenapa? Di susuan. Di jero angkot. Di jero angkot, di jero mobil, di pasar, udah cilik kayak susu. Selek Rahel. Nyong. Repeh udah. Coba Mang Jajang cilik kayak susu. Dibere mana? Kumaha coba sekarang? Kolot. Induk ku anak. Betul? Mang Jajang. Kue berangkat. Rek kue kerap datang. Demi saha? Demi anak. Betul? Kan capek kolot. Ulah tepi ka capek gawe teu kan? Pake. Tapi si capek gawe aya. Capek gawe oke aya. Pahalana aya ganjaran. Amin. Ya Rabbal alamin. Bu. Rencana hari kemuna bari jun kapaksa. Tunduh teh hudan nguruskeun anak. Komo anak keur mah padajarnya. Anak keur teu damang boga raosan. Kaduh raosan teh Bu. Kolot, anak kering kolot. Milu gering. Anak susah kolot. Milu susah. Nah, lamun urang merhatikeun nitenan kana kajadian eta moal aya kolot nu rela papisah jeung anak. Poro di dunia, di akhirat oge urang bakal balansa. Memawi supaya tenaga urang dina ngagedekeun anak urus anak sing mengkristalisasi ka peta pahalana sudah di akhirat. Amin. Puncakna nyaeta keluarga urang bebarengan bisa kumpul bebarengan di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal berani papaku, berani gagantong, penting diusapan, bila gue pegang. Ayo tega man. Mau ayo tega. Bora aku dak dibungkus kana neraka. Cacak ngadenge budak geubis di buruan. Budak geubis dina sapeda. Nyeri teu hate itu. Rela teu ningalina. Ibu teh meni kaluar cai mata lantaran ngarasakeun aing anu ngandungna. Aing anu ngahujeuna. Oh, perjuangan cek teh keur ngajenkeun. Betul? Leras? Emot keneh ngarahirkeun. Emot enggak? Capek. Beurih. Atawa ngareuna? Nyebut beurih da budak nepi ka 5. Nyebut ngeunah da naon? Kaluar getih. Nya si gedean ari manggeun takdir ti Allah sebagai kudrat menang kodrat wanita. Mudah-mudahan kita akan ganjaran. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji tugas kolot adalah urang ngagantungkeun harapan di makna ulah putus ngadoakeun menjadi anak. Mata jadi kolot ulah sok omong-omongan ulah sok carios-cariosna jadikeun omongan eujeut doa anu sae keur anak-anak urang insya Allah. Nah, hiji luka dua aja. Berat. Luka dua. Kalau tadi kan minuhan awan. Minuhan akal ku ilmu supaya budak cerdas secara intelektual. P anak kurang
kesian LHK ku ilmu agama, ilmu duniawi ukhrawi cicikeun kana akalna ketika perjalanan proses budak hirup di alam dunia rek jadi naon mah terserah asal ulah jadi jalma doraka budak urang rek jadi kiai alhamdulillah budak urang rek jadi tentara rek jadi dokter jadi bidan pengusaha alhamdulillah boga anak geus aya dasar agama jongjon jik erek kuliah di mana bae jik erek gawe di mana bae lantaran geus naon geus kuat pondasina ketekna hatekna teguh dasar agamana aya kolot moal hariwang anggang jeung anak pernah ibu nelponan anak di panyabahan jang tos salat encan bu jawab atuh pernah henteu nelponan anak tapi kasapoe 5 kali hah atuh kasalaki pernah salaki pernah ka pamajikan cerewet cari sih pernah bapak nelpon anak di panyabaan wanita sholat sampai 5 kali pernah kalau mana mah hariwangan ukur teka bagian dah kalau mana mah hariwang bisa teka bagian komo ibu-ibu hariwang lamun geus kusum naon lamun geus kusum turun BLT buru-buru eta teh nangadeukeun R ngabauran R mun aya lurah teh kok jauh gitu bisa lupa bagus lurah aya sekdes karewat mampir tah aya naon kumaha cek terus menang sabulan dari teh turun eta BLT pot ngawarawo ecuk keur aya kades komo aya RT kaliwat beas mana beas ati pamarentah beas BLT beas mana pamarentah beas BLT da sieun urang teu kabagian hariwang teh urang mah sieun teu bagi barang dah teu hariwang budak teu bisa sok teu hariwang budak teh goreng akhlak goreng adat padahal rizki mah geus dijamin ku Allah rizki geus dijamin ku Allah sebab eta mah insting jalma hirup eta sakur hirup pasti bakal neangan naon neangan dahareun terpercaya oh bukti ucing teu disakolakeun bisa neangan dahareun hayam ge hayam teu disakolakeun da kokoreh bisa jalma oge teu dididik neangan digawe dididik neangan duit insting bertahan akan aktif secara sendirinya itu hanya bedana aya nu cakap aya nu telat tapi lamun jalma ku urang diperhatikeun tentang ruhanina batiniahna ku urang digiringkeun ku urang eta budak supaya masaki zahir batina pangheulana diusian dirinya akalna ku ilmu hatena ku iman lamun hate dieusian ku iman insyaallah jalma bakal cerdas secara emosional hartina jalma bakal boga akhlak jalma dijelemakeun teh pakades palura manusia dimanusiakan atau manusia menjadi manusia itu karena punya pemikiran dan perasaan. Oke, manusia menjadi manusia itu karena punya pemikiran dan perasaan. Mata lamun aya jalma teu boga pikiran, teu boga perasaan, ulaika kal an'am balhu adall. Lamun jalma kalengitan perasaan pikiran hati nurani jalma geus kalengitan hati nuranina
satu lebih galak tibatan satu mata kayak disebut jelema sing boga pikiran jeung hati nurani moal sadar jalma lamun teu boga moal sadar lantaran hatena po supaya caan kumahakeun geus sian ku mata ulah eureungan ih kaos kolot kurang baheula kana ngaji teh darae kacau zaman baheula mah padahal baheula eueuh lis rek ngaji teh mawa naon abdi di Banten baheula rek ngaji teh kudu neangan baralah naon di dieu namina barang-bang kudu neangan barang-bang kudu mawa obor balik ngaji teh harideung irung zaman kiwari kuduna beuki caang beuki darae barakayaan zaman kiwari pan boga gogodan kieu ieu naon naon tah mata urang hirupkeun deui Pak Kubu hirupkeun deui Pak MUI gerakan maghrib mengaji ulah aya anak-anak urang unggal wanci asar ti maghrib ka isya ulah caricing di imah kabeh ka madrasah kabeh ngaraji ka tajuk lamun aya budak urang teu ngaraji kompak kabehan teu ibuna teu bapana wow bajuan aja ulah naon ulah sapotong ari ku indungan diwarah ari ku bapana diantel ari ku bapana diwarah ari ku indungan diantep kena budak jadi cacat nangkaun budak teh jadi atah warah kawas nasi daria tuh cek nasi daria teh kumaha adikku melanggar hukum bantuan tongeng gitu siap nah kalau di pos siap kok adikku melanggar hukum aku yang menjadi saksi bahkan penuntut umum ayah yang mengadili walau ibu gigih membela yang salah diputus salah tuh saya tak urang kudu naon urang kudu seiring cek urang sudah mah saigel sampihanean saigel sampihanean sarengkak saparipola dapur sakasur lamun indungna hayang boga anak soleh bapana nu cuek bapana hayang pasantrenkeun indungna tuh rebeh reweh jangan datang ke pesantren eta sepanjang jalan mewek tuh di mobil sekilah cing adeja cing betul mana sepanjang jalan dicurikan anak ke pesantren tungtung apa budak lemah deui tekadna da inget ka indung karunya saha anak nu naon anu teger nempo cimata indung wah sabangor-bangorna anak nempo indung keluar cimata maleus dako lamun rek nganteukeun budak ka pesantren ulah leweh hareupeun rek leweh mah engke ibu balik-balik di Cirebon rek gegerungan ka 70 ka di sekolah di mobil harap jadah hewan penting 20 anak gabung pakam tarang jeung tarang atuh budak nu geus semangat cenah po indung leweh menjadi hayang balik hafalkeun alfiah telah hayang balik qala Muhammadun huwa rumani masa dan debatah geus mending balik Bu siap membangun komitmen demi memiliki anak anu soleh maka yuk hirupkeun deui urang ngaji lamun budak ayeuna ningali wanci ngaji teu ngaji wanci salat teu salat siap muperakeun siap rek anak saha rek anak Mang Jajang rek anak Pak Kades rek anak MUI teu ngaji mah keprikeun
teu ngaji mah abring kan tuyul ku urang ngaji rek jadi naon maneh rek saha nu musim lembur ieu nyieun masjid segede-gede rek saha nu musina Pak Bo lamun ibu hoyong ningali nasib masjid nu ieu dengein Bo lamun ibu hoyong hafal masa depan masjid ieu 10 tahun deui tingali remaja zaman ayeuna kana naon contoh lamun geus naringgalkeun ngaji lamun geus teu darekeun memahami ajaran Al-Qur'an memahami ajaran agama tong ngarepkeun 10 tahun bakal aya jamaah Indonesia ai tahlil beuki geura aya berjamaah tara jadi orang ku tetangga tahlil aya coba garukna aya kurang berjamaah teu da aya nu kitu aya nu kitu Pak bedil parusak pabinihan naon akhlakna cek kumaha na bedilna bejakeun ka salaki bejakeun ka dulur ka adik ka lanceuk ka abdi teh nyaah ka akang dewasa abdi ningali akang cilaka ulah hujung di akhirat di dunia abdi teu ridho ningali akang cilaka atuh kumaha yuk galaunan urang pasrah sabrah ka Allah nuturkeun naon parentah Allah lamun geus tumaninah lamun geus bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah ajak anak pamajikan lantaran naon urang sadaya apa teu apa teu nyaho hirup paeh di mangsa teu isuk teu pagetok geus beak mah waktu hirup urang di dunia rek ngalahkeun saha coba bapak mau teh heula ninggalkeun anak sempati masagi rek saha ngadoakeun bapak isuk ka hijrah kubur indung teh heula mau ninggalkeun anak bodoh rek kumaha budak ngadoakeun indungna betul laras tidak matak nu ada main kotoran amalu di mana-mana maut bani Adam putus kabeh perkara amalna illa min salasin kecuali 3 perkara sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u 3 perkara nu bakal mumuntit urang nepi ka liang kubur cek sementara anak anu ku urang dibangga-banggakeun eta teh lamun nya sote aya ingeteun ka urang menyampah manehna hatena takwa ka Allah nu gawi mumpun urang boga waktu mumpun urang aya kene kesempatan ayo budangkeun rasa kepedulian supaya urang boga anak anu soleh cek ukuran urang manfaat naon cenah Bu soleh cek urang manfaat kumaha urang dina naon dina nanjeurkeun hayang boga anak anu soleh maka kolot ulah wungkul bisa nikah tapi oke kolot kudu jadi teladan kolot kudu jadi qudwah kudu jadi uswah kudu jadi qudwah aya nyontohan tukur ngomong ge bisa ngan qudwah mah kudu ku perilaku kudu bilhal waktu sholat kolot baheula waktu ngaji kolot katingali geus nyampak maca Quran engke ge lila-lila budak kabentuk ku lingkungan ningali kolot akrab jeung Quran piraku anak teu kabawa betul sok geura anak urang tingalikeun boga kolot akrab jeung kalkulator anakna ya pasti betul boga aki akrab jeung pacul kemana si aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebun baru dan arulin di galengan di balik dogan kulekat curumut curumut benar ningali aki teh ieu mah akrab jeung masjid incuna ge bakal akrab lantaran lila-lila mangke ge kabentuk ku lingkungan leuwih seukeut tibatan omong bapak ngomongan budak sapoe sapeuting eleh ku lingkungan
so makanya lamun salila di dieu lolobana nu teu ka masjid pasti anak-anak orang teh bakal hese ka masjid. Tapi lamun di dieu lolobana nu ka masjid saeutik teu ka masjid insyaallah anak-anak urang oge bakal paentuh lingkungan. Lantaran lamun mayoritas daek ka masjid era henteu sabalikna lamun lolobana nu henteu nu daek ka nu era lantaran Islam datang dina keadaan terasingkan. Islam datang dianggap aneh, dina akhir zaman Islam datang bakal dianggap aneh deui. Ayeuna ge kitu. Nempo jalma leuwih taat, nempo jalma anu daek naon teh? Nuturkeun sunah Rasul dianggap aneh. Sok, Bapak ulah madak jalma salaman. Oh, aneh teu? Aneh aya jalma unggal poe uluk salam ka urang unggal pedak. Ih, aneh lantaran lolobana mah tara, kamu naon? Pasti naon? Betul? Aneh. So, lamun aya jalma kaketrok ka imah ngajak salat aneh teu? Aneh. Padahal budaya sebenarnya kudu kitu. Sebenarnya budaya nu kudu dibudayakeun ku urang teh eta. Amar ma'ruf nahi kulantaran tadi lagi urang geus dangkal pemahaman urang ketika aya nu ngamalkeun ajaran Rasul ketrok imah ngajak salat berjamaah dianggap aneh. Minimal lamun teu bisa ngetrok imah tetangga, lamun urang can bisa ngetrok panto imah tetangga, ketrok panto hate anak urang, ketrok panto hate pemajikan urang, ketrok panto hate salaki urang, bejakeun ka anak sing dawang sol ulah ninggalkeun salat, ajak anak hirupan hate anak salat 5 waktu. Man hafadha shalawatil khamsi wa dawama 'alaiha akramahullahu bi tis'i karamat. Sajalma anu ngaraksa salat 5 waktu, ngajaga waktuna, ngaraksa pasunatanana, maka Allah bakal mere kamuliaan salapan rupa kamul bijakeun ka anak. Ulah ninggalkeun salat kama qala sadruka wa qadra.
ninggalkeun salat wani ninggalkeun salat berarti sarwaju rek nyilakakeun hirup kacape urang ngurus rumah tangga kasusah urang ngahirup naon ngahirupan keluarga manfaatna kehadeanana lamun salat ridho itu ibu seumur hirup kehadean ibu tadi itu gara-gara ninggalkeun salat ridho bapak hujan kehujanan beurang panas kepanasan ketika terjadi fenomena dina sampean bapak terobehun madaca kali-kali mah ku oce plong salaki keur saret teu ku ibu rarai salaki kata ya oce teh dio kigireun salaki nu keur saret cek salaki teh kumaha cek Gusti eta beungeut geus teu puguh rupa kumaha cek ya Allah jantankeun raraimu ieu raraimu bakal kapendak ku abdi dina surgana Gusti ya Allah jantankeun raraimu ieu raraimu bakal dihampura ku Gusti lantaran nu boga rarai ieu teh jalma nu melaan hirup abdi nu nyumponan pangabutuh abdi nu daek nanggung jawab dosa tina rarai nu teh turun karena panangan salaki dicapang ku ece panangan salaki teh ya Allah ieu panangan salaki teh kasasanggaleun teuing tapak macul teuing tapak naon teuing tapak ngabotongan sonsinsen teuing mencetan keyboard ya Allah ieu panangan salaki abdi geus kieu rupana Gusti tangan inilah tangan yang telah memberi makan kami cek tangan inilah yang telah memastikan kebahagiaan kami tangan inilah yang telah menghapus rasa lapar kami maka jadikan tangan ini tangan yang akan membimbing dan menuntunku menuju surgamu amin jauhkan ya Allah tangan ini dari percikan api neraka jaga ya Allah tangan ini dari ganasnya dahsyatnya siksa neraka karena saya menjadi saksi ya Allah bagaimana tangan ini penuh kasih sayang memberi kami kebahagiaan yang tadinya gagah perkasa suami kami menjadi lemah tanpa daya kehilangan daya dan upaya ningali lalaki geraju lalaki ketika remaja alabatan motor jipi alabatan motor jipi mantap jasa umur 25 ke umur 30 geus jiga mobil naon geus jiga mobil sedan gede tanah 40 ke 30 ke 40 geus jiga mobil Pajero penuh dengan kewibawaan penuh dengan kegagahan mata di dia jalma dia lamun umur 40 tahun jalma can dewasa umur 40 tahun jalma can istiqomah ibadah alamat kecilakawin aya dua kemungkinan lamun jalma geus umur 40 tahun Pak Bu hirup teu masagi karena sujud telat padahal setiap sujud jalma ngabahekeun dosa eta teh setiap jalma sujud setiap jalma ruku eta teh hakikatna mah keur ngabahekeun dosa bekiraman sujud rukuna bekiraman mahekeun dosa istiqomah dina ruku sujud insyaallah beki bersih dosa urang dengan izin Allah ya jalma ngarasa jajagoanan asal bersih sorangan asal gagah sorangan tapi ka salat wani diengke-engke masya Allah ngabejakan kula ka urang ieu lamun ibu bapak rumasa can bisa gelut jeung Ijrail tong wani-wani tinggalkeun salat ulah molot ka aing Bu Pak ridho bapak ningali tong majikan jejoan jejeritan pokok sehat di neraka
pamajikan anu geus ngabelaan urang penting ngurus rumah tangga urang saambok-ambokna pamajikan angker waktuna nyeusuh mah waktuna ngejok mah berejeun baut-baut dia pandai ku bapa diblon-blon bo asal lagi hayang ongkok Jepang jajang, aduh ningali salat, ningali pemajikan sholat emang jajang atau lantaran lu geus beres berarti henteu. Lah coba ya kamu jajang neangan jamu. Hanas timurang neangan jamu. Hanas timurang anak lamenda bebea kedua siki. Majar puting kere kemere disampurkeun ngadon sare kecewa om jajang aduh Masya Allah yo sadaya dina konteks ku anfusakum wa ahlikum nar ulah betul-betul setekah pola urang mumpung di modalan ku Allah dibere umur dibere yuswa modal nu kadua dibere caj da ai keur-keuring mah urang bolораah naon bolораah urang pangajian dahar ge teu miras bolораah pangajian keur cager bolораah hayang salat putih hayang salat tahajud hayang salat duha keur-keuring mah undung di kapan teu geunah Pak Kades ciri jalma geuring teh teu asup uduk betak mun aya teu lamun aya jalma teu uduk berarti teu boga duit lain teu boga duit bo mumpung urang dibere modal hirup dibere modal jajan hayu neangan urang keuntungan dunia akhirat tidak peduli pekerjaan urang entah itu sebagai YouTuber entah itu sebagai sonzinsem entah itu sebagai musisi entah itu sebagai petani inna akramakum indallahi atqakum ngomong Kades ngomong cek Kades ulah aya warga aing untuk bisa maca Quran nyieun Pak Kades peraturan tanda tangan ku MUI tanda tangan ku ajengan sadesa jeblangkeun pos ronda jeblangkeun unggal pengkolan sosialisasi ka mana mendi eta tanda tangan Pak Kades bakal nyelametkeun rakyat sadesa dibanding di ajengan cacalawakan dina toa teh ajengan kabiuk-biuk sumut ngomong bu itak kula ku ngajeng itak kula mari tapi kula takwa sodako cekan dengan sodako kamar pinjam duit jadi beres kalah malikeun kapan eueuh mah diomongan ku ajengan mah tapi lamun ku Kades ngaji ulah kali betul ngaji lamun di dieu benar ieu di dieu pengajian poe Jumat malam Sabtu kumaha cek Kades ulah aya jalma nu teu ngaji dina poe Jumat malam Sabtu ngaji wah saurang teu ngaji moal dicairkeun ku aing teh uruh aya eta Kades pangheulana pae pangheulana ka surga ge ulah bakal pae tapi Pak Kades ruhai eta Kades bener kitu kudu aya eta urang boga pamikaos kitu kawas Sayyidina Umar regejeung alam dunia regejeung lembur teh bukan tidak mungkin keberkahan akan terpancar di desa naon Cisero ingat sekedar tanda tangan Bapak Lurah Bapak Kades itu akan memberikan efek yang luas daripada omongan Ustadz lantaran lain menganggap bermanfaat dalam omongan Ustadz tapi dari segi efektivitas terkait hukum dan peraturan urang dimensi duniawi bahwasana hukum manusia terkait dengan kebutuhan dan kepentingan sepanjang jalma hirup pasti kaikat ku kepentingan jeung kebutuhan tak gagah asana lamun cek Pak Kades teh Kiai hayu urang naon nyieun komitmen, agenda gitu insya Allah cek Pak Kades unggal malam Sabtu ku abdi dilongokan ka dieu mantap
antang insya Allah. Sehingga orang dia areli, orang dia carage, balage, orang dia sarole, maka insya Allah keberkahan akan terpancar di lembur Cisero, Cisurupan. Datang batur kada dia nanyakeun, "Pang kumaha kieu, pang kieu bisa naon? Pang bisa kieu jadi kumaha? Pang bisa kieu kumaha mimitina?" Karena ulama dan umaroknya sinergi, bahu membahu, bergandeng tangan, lain pakia-kia silih andal, lain pakia-kia silih andal. Pemimpinna berjuang, rakyatna daek diperjuang. Tah ngeunah eta hirup urang itu. Ngeunah. Di kartos tuh dengarnya. Kartos tuh dengarnya. Kartos. Nah. Cilengkeung teh jalma ngomong ka kades. Kades kabina-bina teh yang peraturan menihanang pos alabatan malaikat teh cenah naon. Tuh usil ulah sok ngomong kitu cek kades teh. Sia ngomong hirup masing-masing pan anggar sia teh paeh menigot ku batur. Nyebutkeun hirup masing-masing anggar jalma mah moal bisa hirup masing. Ti mimiti main aku berat lahir ke alam dunia ngabutuhkeun batur. Kehirup oge ngabutuhkeun ulah komo urang kenaon, ulah komo urang rek digawe seuri oge butuh. Ih aya jalma surah seuri sorangan kumaha jeung urang dia. Ih buah urang sasendok sia eta. Ngandung hati urang teu bisa hirup masih teu bisa hirup sorangan. Atawa teh di momen mau teh ngaligincing sorangan. Keur aing ulah dianterkeun aing bisa numpang sorangan aya nu maot kitu. Lamun Allah nu kitu ulah nyebutkeun hirup masih, ulah nyebutkeun hirup masing-masing. Kartos itu Bu. Kartos Pak. Mangga. Bahu membahu. Ulah ngarasa aing mah lain RT ieu, ulah ngarasa aing mah lain RW ieu, ulah ngarasa aing mah lain pengurus ieu, ulah ngarasa lain ustad, ulah ngarasa lain ajengan, ulah ngarasa urang teu kaamanahan ngurus lembur. Sepanjang Bapak hirup cicing di dieu, wajib Bapak amar ma'ruf nahi ngahirup-hirup ngajaga aya 3 lengkah pikeun ngajaga lembur. Hiji umari buyuti makmurkeun Mas. Nu kadua al-mutahabbina fiyya, saling menyayangi, saling mengasihi, menghormati karena Allah. Nu katilu wal mustaghfirina bil ashar, daek istighfar, daek tobat dina waktu penting waktu sahur. Batur kerti brasare si eta mah ngangkat leungeun ngaistighfaran dosa jalma salembur. Istighfar minta hampura ka Allah pikeun jalma salembur. Istighfar ke Allah memintakan dosa tetangga, padahal kita tetangga sok ngomongkeun maneh. Cek kita ya Allah hampura si Mimin. Centin. Ya. Mimin aya Mimin. Nung aya nung. Hampura cek nung. Hampura cek cemai. Ciri eta si eta unggal penting. Maka tilu rupa ieu ngajaga lembur. Kunaon anak urang bertah cicing lembur. Betah ngagedekeun ngasuh budak di lembur, tatani, hasil, usaha maju. Duh. Hirup tentrem ngadenge di batu magening lembur teh Gusti muni ahe geus kajadian bencana alam deui bae, geus kajadian fenomena alam deui bae. Di urang alhamdulillah teu kadenge nanaon di Cilihara. Itu karena aya nu ngajaga napa usaha eta hiji nu ngamakmurkeun tanya ka diri pribadi lamun urang lain tukang ngajalna lamun urang lain jalma nu tukang ngamakmurkeun masjid berarti urang teh numpang hirup kanu ngamakmurkeun matak isuk mah lamun aya nu ngajak ka majelis taklim milu lain ieu mau bali sampeur heuh ti payon. Geura bae teh heula. Aya begitu aya? Aya. Anu osokna ulah usil. Pirajeunna ieu aya tetangga karak daek tobat. Kumaha cek nu osok?
aing pengen hujan kuluduk. Pengen hujan kuluduk. Nah gitu aya cemai ngaji. Aduh cemai teh menang karek datang ka masjid langsung mangkrak balik mudar naon, mudar tiung di jalan teh. Istighfar lagi gede cemai. Itu anta parah udar tiung di jalan kan naon di udar lantaran kausilan bibir lah kausilan bibir urang mata lamun urang dieu nempo jalma anyar tobat nempo jalma daek tobat daek ka masjid kula sok usil buru-buru akan dengan ya Allah seungitkeun lembur abdi kumaha eta ya Allah seungitkeun agama abdi ku keimanan si eta ku amal si eta tanpa kanyahoan ku jalma maka eta doa adalah ijabah sepanjang urang doakeun jalma bari jalma eta teu apa doakeun ku urang insyaallah doa urang teh dijabah amin ya rabbal alamin siap kok naon ngaminkeun sabaraha ieu hah atau setengah hiji kumaha aja teras geus atau mantos wae teras nama sarare gitu moal asli moal asli hoyong pelis ada Gusti nu aku ai cager teuing batur sare ieu kalah ngaji Gusti saterasna Pak Bu lengkah anu katilu nyaeta urang salaku kol pasti upayakeun anu panghadenakeun garis kitu maka lengkah anu katilu keur kolot nu keur ngagedekeun anak di zaman ayeuna anu tantanganana luar biasa fitnah akhir zaman ayeuna geus maruncul menuju kana kemunduran peradaban manusia beki canggih teh jalan lain beki bener beki gampang maksiat betul beki canggih teh zaman lain jalma lain beki bener nu bener aya nu salah loba ulah hese-hese pangarsa ayeuna perdebatan adu domba di mana-mana terjadi betul urang teh keur dikotak-kotakeun ayeuna keur dikotak-kotak mata kana mihape ka urang ieu menyikapi fenomena antara muhibbin habaib jeung lain muhibbin nu cinta habib jeung nu teu cinta habib nu cinta ulama jeung nu teu cinta ulama kade ulah sok pipilueun teu apal akar masalah kecuali bapak boga dalil boga fakta di lapangan real seimbang naonana jatakna pek milu ngomong pek milu ngomen ku apalna naonna mending cing loba jalma cilaka gara-gara let isi urang teu apal akar masalah pipilueun ukur ngetik omongan dina HP awas sana jangan ukur bentuk ketikan dina HP ai kitu moal dihisab ku Allah sepanjang jalma maca komen bapak komen ibu tuluy jadi hate dolit tah namun dibalikeun deui eta omongan anu bogana diitung ku Allah sebagai bentuk amal urang pertanyaanana teuing hade teuing bareng amal balik deui kana ngetikna eta mi HP geus urang kajeun urang mah bisa bahasa semut oge kajeun urang mah teu ngarti bahasa manuk oge nu penting urang mah bisa salat bisa ngaji ayo sadaya tuturkeun guru-guru urang di lembur anu istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar ngahirup-hirup mas anu saling menjaga kasih sayang lillahi ta'ala nu katiluna jalma-jalma nu daek tobat tujuanana nyontoan ke anak-anakku nyontoan ke anak-anak urang insya Allah salajeng apa hoyong gaduh anak manfaat hoyong lamun ibu bapak hoyong gaduh anak anu manfaat
ulah suul adab kanu mere el tak ieu ieu ngeulingit keur aya keur zaman ayeuna teh tak ieu nu loba ilmu loba nu boga ilmu loba nu sarakola loba nu malasantren nu kuliah ngan manfaatna teh aya teh nah sebab geus ngalengkahan adab ngaleungitkeun urang Sunda tiba heula geus kasohor muda kusukna kasoluhurun kumaha kasasama kumaha kasahadapeun kumaha geradahar kasaha gerak tuan kemana bapak menuju tuan menuju nedak bapak menuju tuan ayo nedak kasaha oh menuju naon jang menuju nedak ini mah kapan lain berat jangan menuju naon dahar mana kenaon tetegi nah cek kalau dadah aing cek jadi pohon nyebut aing hampur acenya ada selain orang Banten api omongan tapi aing lain anak buah kuplon bo hayu ke mana enggak usah atau orang naik cara sih kan dia nukat dulu tadi kan anda teh boh ya boh aja nukat dulu nah nukat dulu teh saya kami ke poho aja ya kula ge poho nukat dulu supaya anak kurang salamat pak bu ulah naon ulah hilang supaya hirup kurang teka asup jalma anu maot ngemeh naon jalma anu hirup maot ngemeh mah teka asup jalma maot ngemeh maot ongko hirup direken mau lantaran ilmu teu boga amal miskin na'udzubillahi min dzalik supaya urang amal boga gitu ilmu boga tapi bari manfaat naon teh ulah gawe suul ada teman urang hayang boga anak manfaat ciri anak manfaat sanajan jadi dokter kapencrong katingali amal akhirat sanajan jadi kades condongan teh mudag akhirat sanajan jadi naon jadi petani condongan teh mudag akhirat bo ciri manfaat lamun urang hayang boga anak manfaat maka syaratna kudu boga ilmu anu manfaat bedakeun ka anak naki ulah sok suul adab ulah sok goreng adab goreng akhlak kanu jadi guru lantaran lamun murid goreng adab suul adab kanu jadi guru hiji ilmu nu aya dina otakna bakal dicabut ku Allah barokah talaran anu geus aya ilmu nu geus nyampa tumpul sehingga rek ngomong bener telelol ku Allah teu dibere kesempatan pikeun ieu kahadean lantaran Allah teu ridho ka jalma anu nuntut ilmu tapi goreng akhlak anu jadi guru cirina urang suul adab teh daek nyela ka ulang ai sapinah diaji ai nasabna dinaon dibenci bo kade ulah suul ada pribados gaduh guru
pengersa apa Bayasari. Jadi pun guru mah suntangan teh sanes ngumpul ka aja ka putra-putra nage Sunda. Api Paseh Tasikmalaya Sulalatuh gitu. Padahal putra ua aja ngate arawit kene. Sayuswa nate pangitan lah 5 tahun. Tapi ketika sumping ke pasantren mah di lembur di Paseh ajungan geledegan Kiai masyhur datang ka Manojaya mah suntannya kalau jadi putra guru teh. Lantaran nu ditinggali lain anak mah tapi getih guru ieu teh adalah bagian tina jiwa guruna. Bejakeun ka anak ulah sukul ada. Ieu mah urang mah lain Pak. Budak urang digawe ai budak urang ngaji di dinya ai jeung ustad hewa wae. Padahal budak urang dititipkeun di dinya. Budak urang ngau ngaji di dinya. Budak urang diajar di dinya. Eta wani ngomongkeun guru budak. Ulah nyalahkeun anak lamun ilmu teu manfaat. Lantaran nu gawe suul adab teh nu ulah migawe suul adab teh nya anakna nya kolot nya kolot. Lamun ece nepi ka goreng adab kanu jadi guru budak kanu jadi guru anak omongan ece ngaraheutkeun hate nu jadi guru anak. Ece nitipkeun budak kadinya tapi guruna budak nyeri hate ku omongan ece ku omongan bapak kahalangan ta manfaat ilmu leungit barokah teh gara-gara pagawean kolotna. Loba anak bangkrut ku manfaat ilmuna gara-gara kagorengan menjadi kolot. Teu bisa meuli kaberkahan. Ilmu mah teu bisa dibeli ku duit, henteu. Lamun ilmu bisa dibeli ku duit, nu beunghar kabeh bakal palintar. Betul? Ieu nyarekan saha sebenarnya. Bu, lamun ilmu bisa dibeli nu beunghar nu bakal palintar. Terus. B.J. Habibie kurang kumaha? Urang daerah Sulawesi adalah manehna putra keluarga miskin tapi sae akhlakna, sae nanaonana, ajer jeung perjuanganna ketika jadi tokoh negara, tokoh nasional, bahkan diakui skala inter. Nah, urang ieu bisa leuwih ti B.J. Habibie naonana kamaskuranana. Lamun urang bisa ngajenan ngamulyakeun kanu mere bejer ulah nempo anak ece di tajudna, ulah nempo anak ece di paudna, ulah nempo anak ece di madrasah diniyahna. Sepanjang ece hayang boga budak anu manfaat, budak anu saleh, budak moal soleh lamun ilmuna teu manfaat, budak moal manfaat lamun pagawean indung bapakna, goreng adab, goreng akhlak kan jadi bu. Kartos menawi atau nyangos aya ka harti. Mudah-mudahan sih kaya manfaat. Nu ngobrol jeung nu ngopingkeun, muga-muga dihampura dosa. Amin. Terakhir, mihape kanu boga kolot, mihape kanu boga indung bapa. Yuk, memeh urang ngadaguan anak anu soleh. Urang nah heula sing naon? Urang nah heula sing soleh. Lamun urang hayang boga anak soleh, urang nah heula sing soleh. Dihareupeun indung bapa, dihareupeun indung bapa urang. Lumawi tong ngarep-ngarep anak urang hayang soleh sementara urang sorangan goreng akhlak kanu jadi kolot. Kolot teh nya nu ngalahirkeun urang, nu jadi sabab urang lahir di alam dunia. Oge mitohak ge sarua ceuk. Mitohak ge sarua kolot. Terus kitu. Yuk jaga hate maranehna. Mun urang teu bisa nyebeuhkeun beuteungna, seubeulkeun hatena. Setuju? Mun urang teu bisa nyebeuhkeun hatena, mun urang teu bisa nyebeuhkeun beuteungna, seubeulkeun hatena. Jaga hatena, memeh dipundut kumaha? Kawasan kama qala Roma irama kehilangan.
raksa hate indung ku harta mun aya nu boga jabatan seungitkeun ngaran indung bapa ku jabatan mun aya nu boga ilmu seungitkeun ngaran indung bapa ku ilmu teu boga harta ilmu jabatan ukur boga tanaga bungahkeun kolot ku tanaga insyaallah Allah moal nyanyiakeun anak anu mulang tarima kalau jadi indung bisi aya nu boga dosa kalau jadi kolot penting ayeuna tong dikekeun bisi umur teu nyaho paeh di mangsa teuing isuk teuing pageto pek gaeureum eta hampura jadi kiai tanaga indung jadi ustad getih indung kesang bapak jadi guru cimata indung cimata bapak jadi prajurit jadi ustad jadi tokoh masyarakat jadi pengusaha sukses kesang indung kesang bapak cimata indung cimata bapak cenah urang ayeuna jadi nanaon tong nyelah-nyalahkeun indung bapak pariksa dosa masing-masing siap tobat siap tobat dipungkas ku doa guru urang sadaya buga-buga nganteur kana ijabah Allah naik sado kalau panjang udah nak kaburuk-kaburukan namun pidato ulah panjang-panjang sama betul kaburuk kukurukan buah tomat buah betul taman Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.